si eta nungguan salakina nya nungguan salaki pek teh jam 8:30 can keneh balik di video call. Assalamualaikum. Allah eta nungan narima. Waalaikumsalam. Di mana kene sia teh hideung? Salaki aya nu kitu. Ya amit-amit aja. Ulah urang dieu mah. Di mana kene sia teh hideung? Ieu keur di ieu di Padamelan. Balik. Jam sakieu can kene balik buru. Hutang nu bakene. Amit-amit. Oh geus di Assalamualaikum. 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 Keur matiris kahujanan di masih keneh sowaku nu tadi. Panto teh dibuka-buka da pamajikan anak kitu we keur ngadengekeun eta mah make genset. Genset. Nu teh headset. Kabayang genset di dieu. Make headset di nanti mau kadang mau didengekeun teh jangan tanya bagaimana. Aduh narapalan ieu. Sekali dia. Jangan tanya bagaimana. Ku tak ingin menerka berasa yang ku tahu hari ini ku teu hayang. Ini bungkul. Kela saos krotona we saos krotona saos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Meser salam kata laga nu ngajawab salam mugi asing asup surga. Ayeuna keneh meser salam kacang kuang nu ngajawab salam mugi asing kabayar hutang. Wah loba euy. Meser salam jeung katuncar nu ngajawab salam mugi asing geura beunghar. Meh kabayar lu nggak jawab eta kan berarti eta pokona nur di ieu patempatan sadayana bae didoakeun mugi sing sehat bagja waluya barokah yuswa. Amin ya Allah ya Rabbal. Sing digampangkeun milik rezekina, sing digampangkeun sagala urusanana,
oge sing digarampangkeun maraotna pasti narolak dari sangkana meureun gampang teh ayeuna keneh heupan teh nyaho pan hirup katungkul kupati maot teh nyaho di mangsa di mana bae saha bae rek kolot rek budak awewe lalaki geus datang ajal mah moal bisa dito harus teh teu pedah cenah aing mah mahnya malaikat terkenal Abi Hendra Kapolsek moal bisa eueuh sarjan jokung badago ieu tah tentara sa Tarmuji oh jadi mujina tengke entar aduh punten lu alhamdulillah kayak heula moal bisa dito matak oge kudu hade jeung hade jeung hade jeung barai beh silih doa gitu lima papangi heuh di ditu ieu mah nya da di dieu mah henteu aya papangi jeung babaturan babarengan asana mah salah saeutik mumusuhan nya eta nu ngewah geura nu silih pikang ngewa nu tarina babarengan tong boroning ningali beungeutna ningali senana teh jadi tak asup ka jero imah bener ada seurinal nitarik pernah ngalamannya cek nah cek naon sate acana simkuring ngeneraskeun aturan kangge ka wargi-wargi simkuring sadaya nu aya dieu patempatan pacamat atau nuhun paku oke terutama kangge ka Bapak Haji Kurdi aduh alhamdulillah deh ampun gagah Haji aya meureun aduh aing aduh lala tadi suga teh ari si ibuna ka mana oh ibu mohon hampura tadi diliwat tadi didinya suga teh ya, ibu yayasan oh ibu yayasan gitu kakara aing ngaran aya yayasan suga teh ngaran urang mah ibu yayasan oh sing goreng beneran ieu istrina Bapak Haji nya alhamdulillah nuhun ku diulamna ka dieu oge kitu nya kitu simkuring tiasa patepang sareng urang dusun susuru nya susuru tong make jit nya ulin ditarikeun nya tong make jit cek urang oge jadi susuru kawargi-wargi sadaya anu ti naon ti Katolik ti Protestan ti penghayatan sareng ti mana deh atos alhamdulillah ngiring silaturahmi ka palih dieu alhamdulillah di dieu mah alhamdulillah babarengan urang teh sarerea mohon paku tenang we paku panjangan deh meh sarua geura jeung Pak Kurdi kumis aduh aing pikir ngomong naon aing ieu deh poe ieu deh keun wae ah teraskeun nya A'udzu billah bismillah alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa rfa'na minal bala'il mubrami innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kakara nu ngomong di suguhan meja ini. Ya Allah. Tang lo bating cai weh. Nu lain nama bungkus. Oh, udah ditungguan ku keluarga mah. Jadi pohon deui saya gara-gara meja aing ah. Duh aing kumanya. Apa teh cek? Ente sarua. Kadieu teh. Nungguan naon atuh teh niprak di dieu sorangan. Nah, sok lah. Tuh. Wah, gancang ganti bajuna euy. Tadi baju hejo nya. Baju eta terus waduh. Bonus siap. Kan Mbak. Oh, kaburu eraeun sia. Aduh. Oh, ari upina ka mana? Heuh, tapan ipinnya, pas ya upin ya ipinnya gitu. Ya Allah ya Rabbi Gusti. Teu hilap, punten deh satacana oge Kang Eka. Bapak Dewan. Bapak nu aya di langit. Pak Awan. Salah gitu aing mah. Saya awan aya di mana? Tuh di luhurnya. Enten matak sing kitu we pokona. Muga janten dewana sing jadi sapertos awan anu dina siang. Ai dina dinten siang sanes wengi. Ai siang teras mah cahayana pan nyahayaan ngahalangan panasna panon poe lir ibarat urang ngahalangan haridangna rakyat urang poe ayeuna. Amin ya Allah ya Rabbal. Tiga rinda ya. Oh mohon alhamdulillah. Oke saya bisa. Oh mohon. Oh iya siap alhamdulillah. Eukeun we nah. Bisi aya nu rek sunatullah. Kada ya sunatullah lain sunat. Langsung apakah nya. Asli ya. Manusia Sacana simkuring si Ohang poe ieu ngador punten Pak abdi mah ngador nyebatna ge ngador teh ngadongeng bari tah eta bisi disangka ngaji da si Ohang mah lain ajengan lain kiai teu santri-santri acan nabet daek panditita bisi aya nu nanyakeun nabet daek panditita jeung ngawakilan ongko karesan heudoakeun we nya cing sehat ayeuna pupuhu urang KDM antara Kang Dedi Mul ya di sanajan poe ieu titiasa ka dieu tapi biasana lamun geus aya catatan di dituna engke teh anjeunna nu nyieun acara di dieu. Nah, gitu we atuh. Pokona mah kitu we nya. Heeh, biasana mah sok kitu langsung. Itu.
ngomong naonnya urang. Oke nuhun kangge ka para siswa, santri, santriat anu aya di lingkungan ieu. Jadi di pasantren mana ya? Oh di dia. Sing saraenya, sing diajar sing soson apa? Sing nya, sing nyaan, sing nyaah ka indung bapak anu geus nyakolakeun. Lain kuna naon, tapi ulah nepi ka kieu ye punten nya ka barudak sekolah. Wow, pasantren. Aduh, bari jeung naon ditambahan engke salah untuk kitu salah manes tuh tingali bapak dewan. Didoktrinna teh jiga bapak dewan, didoktrinna jadi non tangtara. Oh. Heuh lamun eta teh lain kuna naon ieu teh sok-sok ngaleuweuhi, geus pokona titah diajar ka mana-mana bae oge. Ngan di dieu aya nu deukeut. Naon ieu teh? Al-ik. Heuh pirah kuting teu kudu ka kota geus di dieu lah. Urang dieu mah. Mun bisa mah ka kontrol ku kolotanya daripada di kota duk siga nu heueuh barudak teh bebeja rek ka sako di aritun cenah sakolana ge jauh menta motor teu dibere nyangang kanu jadi inung bab eta anu palawur mah. Mudah-mudahan santri-santri di dieu, siswa-siswi di dieu kadidik akhlakna nu penting mah. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi cita-cita mah da urang mah yeun dihirup di alam dunya ngan ukur cita-cita jeung cinta. Dekeun. Cinta jeung cita-cit nu bisa naon manjangkeun umur ku ayana cinta ditambahan urang teh cintana teh kana cita-cit tuh tapi cita-cita ulah dipake tanggelan yen urang hayang jadi camat urang hayang jadi kubu urang teu kitu. Ayeuna santri cenah hayang jadi ajengan atuh jadi ajengan kabeh mariweuh bener lain eta nu penting mah jiwa urang bener-bener diajar keur nyang hareupan isuk pageto rek jadina kumaha jadina naon tarimakeun yen ieu berarti takdir kitu. Nu penting mah rasa cinta tumuhkeun antara urang jeung urang ulah silih poyok ye si eta mah kitu ye si eta mah anu ye tingali atuh aing mah aneh tingali atuh abi tingali geus kolot abi geus kolot oge kapilih jadi dewan teu kitu pan henteu nya tapi ngawakilan lo jadi urang Panawangan atawa urang Ciamis. Mudah-mudahan urang dieu mah yakin katawis yo katawis anu bakal non ngawakilan isuk pageto tingali ngajeng-jreng kieu. Abi mah wantun ya, ieu nu ngajeng-jeng di dieu ya. Hiji mangsa aya gegeden di dieu. Amin ya Allah ya Rabbal. Gitu. Amin. 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 Di ayeuna. Ieu khusus ka ieu nya, khusus ka barudak ya barudak nu dieu. Ieu usahakeun ya Allah abdi di ayeuna nampi rahmat pinter rahmat rizki jeung rahmat
cinta. Supaya cita-cita kahon. Amin ya Allah ya Robbal. Oh cenah bisa cenah kudu awu kok nyanteur itu diajar mah boro-boro. Itu naon itu ngomong naon urang teu ngarti. Kalau judulnya naon teh? Oh peringatan Isra Mi'raj ongkohnya. Alhamdulillah. Sing puring sanajan lain tadi ke lain santri ya. Ohang lain santri. Ngan kabeneran merenan si Ohang dibere kasempatan pikeun ngobrolkeun kahirupan ka balarea dibere kasempatan pikeun nguriling nepungan ka lemur-lemur hampura bisi kakarak si Ohang nepi ka dieu da kahayang mah ti baheula ka dieu teh ngan teh nyaho ka dieu rek naon atuh matak alhamdulillah aya nu ngulem Pak Haji ti Yayasan Al Ikhlas. Alhamdulillah. Oh tadi nama urang da salah Pak Haji tadi abi ka ditu jalana meuntas ka ditu tuh ka mana ka Indragiri jauh-jauh ka Indragiri panggurudukan gitu itu gitu sih teh. Nah tapi pas ningali teh meureun keun bae sih teh. Pai teh aya untung tadi teh aya tukang ojek duka naon. Kang bade ka mana? Ka Pak Haji. Oh terkenal eta Pak Haji Kurdi. Oh kapali ditu mangga ayo tok wios nanya. Rek kumaha mah rek balik deui aing teh. Alhamdulillah dugi ka dieu. Tiasa patepang jeung urang dieu nya. Dina raraga Isra Mi'raj keur umat muslimah ieu teh bewara kabagjaan di bulan Rajab teh apanan aya peristiwa anu aheng nyaeta Isra Mi'raj. Salah sawiosna oleh nate nyaeta tata cara ibadah kangge urang nyaeta salat. Osok ibu eta palitinya ibu asap bener di dieu sok aya nu eta kana nu eling umat biasa we tong popolotot tong aya mah aya we gini aya teu kudu kitu aya kitu aya biasa. Oke. Eling muslimin jeung muslim hayu urang berarti ngajak cik lamun aya ieu nu ece-ece punten ka ece-ece heula nya ece-ece heula keur lalajo sinetron di masjid keraja sinetronnya yuk Allahu Akbar leheung nu ngajawab mah eta nu lalajo sinetron si Ece ngadenge adan eta sinetron di Pareuman diletikan apa digedean digede pancek aing oge sama kitu kudu nama tuluy kaca tuluy nya abdas bener abdas geus abdas kakara
nya keluar heula ti cai ce manya rek salat di cai sih. Jadi ke umat Islam mah kabar bahagia teh. Sabab aya kabar tata cara nasiga kitu bari jeung geus aya naon waktuna 5 wakt naon waktuna waktu sup tuluy subuh deui. Ieu teh jang umat Islam mah salian tina prakanana atana pirituana ibadah teh salat oge bisa dikategorikeun jeung puasa. Sakali deui. Salat teh bisa dikategorikeun jeung puas. Sabab dina salat meunang teu ngomong ngobrol jeung lian. Meunang teu nyieun gerakan anu leuwih. Meunang dahar. Meunang minum. Tuh pan, naon bedana jeung puasa? Ceu. Matak lamun teu boga dahareun geus salat we satungtungna. Nyaan ieu mah bener ngan salat anu husu. Ai salat. Pelenghir pan kitu nya keur puasa ieu mah keur teng eta goreng peda. Asal peda ieu teh nya. Lain. Dibeulem sigananya. Di ka poho ngemikiran peda. Coba lamun diniatanana heuh bener kitu bener. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Oh tidak naon. Lir ibarat salat teh keur puasa. Tuluy we sanggeus salat teh niatan puasa deui. Ye nah salah. Bener. Puasa. Lamun eueuh dah. Atunya puasa nu liana panaon tina pantina salat teh teu meunang ngobrol teu meunang berarti puasa naon puasa wasabi aya nu geus salat assalamualaikum datang keluar ya si eta cenah mamake emas mi sigan meunang nganyuk aya nu kitu keneh. Pan eta teh berarti puasa, eta bibirna anger kene. Bener. Hei. Amit. Mudah-mudahannya ieu mah heureuk bae dianggap heureuy empet. Ngan asa piraku dia nganggap nyaan dah heueuh kitu. Beres. Layu mah puasa gitu. Salat hayang buru-buru. Kum atuh ohang cenah kumaha atuh da abi mah cenah lain kunaon cenah keur lalajo sinetron teh lain kunaon cenah ngadenge adan teh da awewe mah kumaha atuh panan aya ieu cenah aya naon aya keur aya gangguan. Keur aya naon namina teh menstruasi headnya heuh bisi teu ngarti nu kitu teh si brewok utah getih
brewok utak gitu. Udah mau aya nu diri bonding nu kitu ngahaja ah. Eueuh. Tapi angan lamun ngabdidik budak urang oge kudu nyontoan nupang hade na lain nitahung ku ujang nyai gara salat geus waktuna ai manehna kana sinetron tuluy mah diturutkeun mah ku budak. Contohan ku urang cenah da urang keur head teu jadi masalah api-api ka asup kacai di nya kacai siga nu wudu padahal henteu balenyeng we ka kamar cicing we 5 menit wae mah beh disangka so ku budak teh ini kames da nyangka urang ngaso pan kitu. Oh pantesan teu ieu pantesan nyangangang wae da budakna oge da nyontohan inung bapana. Leres teh. Intina mah kitu nyakeun bae ari bapak-bapak mah ta ya pacamatnya dataranya taranon taralajo jarang aja sinetron nya. TV teh jarang lah lajo teh nya kan kana nguseup. Mun kana nguseup datar kieu siga nu nya alungkeun dong teu ngadenge adan kan ngadenge adan tek. Aduh tuluy nya naon teh wudu tek itu dialungkeun musolana teh deukeut ai mata kana juru mata ini juru mata kana kukumbul alah siang aya nu kitu dibelaan ku camat eueuh cenah camat teh keun wae engke resepna ganti nya. Aya nu tukang ieu dengan Pak tukang di dieu mah pasti aya nu tukang ngaraga tukang kayu nya pan gandeng nu kitu mah Pak anu nyugu dengan nu ngaraga ji kadenge geus tengah-tengah hayya shalah tah curang cileung heula nya bari jeung ngomongna teh geus adan deui wae bari jeung dituluykeun deui siga nu reuwas kumaha lamun kaya hayya shalah tuluykeun maot weh berarti teu kaburu sok lamun geus waktuna diajar tepat waktu jeung di awal waktu urang mah diajare kabeh oge leres satuju ngan cenah eta ohang cenah pajarkeun teh cenah nu salat oge sok aya nu non aya nu teu ditarima cenah amalanana aya teh bener nu tadi teh salah sahijina teh saur katerangan aya ye hiji hadis punten bilih lepat ka para kiai parajengan pali dieu unggalna sapertos kieu salah satun latur fa'u sholatuhum fauqa rusihim sibron nan bu sibron unggulkeun bae aya 3 golongan jalma anu moal diangkat amalan salatna sanajan sajengkal tina luhureun sirah tong boroning dibawa ditarima nepi ka intina mah kaluhur ka langit cenah borobo sajengkal oge teu diang naudzubillahi min naon cenah hiji-hijina
hiji rajulun ama kauman wahum lahu karihun nonce karihun make u nya lain heun aya kariheun mah da tuh kana hakaneun mae sanggung karihun nyaeta jalma anu ngaimaman atawa mingpin hiji kaum sementara kaumna benci ka eta jalma aya nu kitu contona gara-gara naon tah berarti dipikangewa ku kaumna atawa ku rakyatna punten ieu mah di ditu nya ya kuwu lah nya kuwu lain kuwu ieu ku belah ditu nya belah ditu pokona mah di nulian kange kawargi-wargi sadaya enjing Jumat bersih mangga urang sasarengan tabu tuju ngabersihkeun pakarangana masing-masing oke sapa panjang jalana sadayana sakitu nu kapiatur eta teh di tiap masjid di tiap tiap dusun isukanana rakyat kabeh keur sasap aya nu ngabab babat ngababuk ngababat juk pokoknya mah beberesih we kerja bakti kieu aya nu kitu keur kitu kurunyung eta kuwu jeung kulawargana catet kuwu jeung kulawarga kana mobil jeung kulawargana mun jeung eta mah lamun jeung naon teh pamong desa mah meureunnya meureun kaharti lamun ini teh berarti aya tuh ari init jeung kulawargana mah punten abdi bade ka Ciamis heula rek tugas apa rek ulin rek jujur lamun aya pamimpin nu kitu urang ongkoh urang dititah gawe heuk si pamimpin eta atau si kuwu eta datang majeng niatna ulin aya teu rasa ngewa aya pasti kita sia tamang baju eta lain sakali dua kali teh mineng otomatisnya urang teh sia mah kitu we nitah wae otomatis sanajan eta pamimpin tukang salat osok salat lamun kitu kalakuan moal diangkat amalan salat nauzubillahi min mudah-mudahan we pakuwu mah di dieu pamimpin-pamimpin nu aya di dieu pacamat rek saha bae nu jadi pamimpin di ieu patempatan wakil di ieu patempatan ulah siga kitu kudu bijaksana kalawan makanya rasa kacinta rasanya tadi teh boga cinta ka rakyatna amin ya Allah ya Rabbal nu dipiharep supaya amalan salatna diangkat ku Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal ari di rumah tangga saha nu jadi pamimpin euceuk bapak bapana oh nya di mah bapana kitu nya oh salakina salah hah oh salaki aya nu kieu ningan salaki nu kieu ye mama korowok teh mama pangjogkeun si kopi mama panggorengkeun daging hayam mama pangieunkeun sop mama patang ngokro nitah jeung nitah menta jeung men ari jang meulinah henteu mer
aya nu kitu tah nutang tarik na eta berarti naudzubillahi min ngomong teu boga ari nyelapkeun dina teu dina kopea eta senal kade ieu senal senal siga nu eueuhan deuh digurat heula sia digurat heula tah senal teh digurat heula asupkeun di dinya aya teangan ke mah lumayan pajar ku teh jang kroto hakan kroto ku sorangan bari jeung ieu punten nyai mah lalaki rek di golongan mana ge lalaki salah kade mun hayang dipika dipika deudeuh kudu jadi anak pamajikan minimal atuh rek nyaah ka pamajikan teh samemeh heuh balik lamun keur boga rezeki nyimpang heula ka toko emas bener tuh bener lain huus teh 1 juta 1 juta tingali ka toko emas eueuh hese wae ceng ka toko emas nu alus mah ka ditu ka Bandung alus mah ka Jibaya bos emas meuli ye bapak punten rek 4 gram 5 gram 3 gram sagram oge teh jadi masalah ari make rasa cinta mah meuli latang ka imah teh meuli latang ka imah mama punten ieu kangge mama papa ieu naon pasti kitu da nya punten mung sakieu nya engke doakeun nya sing aya milikna engke mah langkung ti kieu papa mah nya teu didoakeun papa nu nya bener teu sabab baga rasanya rasa berterima kasih kanu jadi salaki heuh ieu mah contoh wunggul tapi aku teh kitu siga kabeh itu ngeueuh Nini cobaan kasih aki gitu kan lamun keur aya ke atuh cenah orang cenah ka toko emas mah era heueuh teu meuli pakaian pak bapak heuh pakaian paduli teuing pakaian kumaha ge cek asal atuh da maraha entong lu mahal meuli pakaian neangan pakaian jero meuli cangcut jeung kutang dikotakan pak ku bapak teh simpen asupkeun kana kotak dibacaan untuk istriku tercinta bikeun bapak mama ieu kangge mama papa ieu naon deh ieu mah cenah mung tiasa ngasih masihan nu kieu naon atuh yang kewengi dianggena peuting dibuka meureunna duwe nungguan di kamar ceklek eta salakina cek teh pas gebray langsung papa ieu nu ti papa teh yakin itu salakina teh langsung kene itu gaskeun nya cenah nu teu biasa atuh nu ngapoe mah kade nya sadayana oge nya ari beas mah kudu bog kade beas jeung deungeuna mah eta mah ngapoe biasa beteung mah pipaseaeuna teh nya cenah nu kariweuh pabeulit jeung lapar jeung naon sagala pasea teh atuh cenah boga bubuahan bumbuahanana
kuehna pek tetik ai boga mah bisi paseha Pak nyaan paseha jeung pamajikan alhamdulillah si ohang macam pernah paseha gara-gara beas deungeuna can pernah Pak alhamdulillah da tiap acara oge uing masuk bahanan ku panitia iya eta ge mun ngarti oh da bisi pasehanya intina jadi pamimpin kudu adil bijaksa boga rasa cinta ka rakyatna atawa ka kaumna lamun di rumah tangga ka anak pamajikana supaya naon lamun keur urang Islam apanan diangkat amalan salat eta oge anu sok-sok terus mudah hah amalan dijawab bae amalana nyek amal oh hayang sebut nana heukeun bae da bahasa Sunda mah kitu nya eta nu kahiji nu kadua golongan nu moal ditarima teh nyaeta wa mro'atun batat wa jaujiha alaiha sahitun jeung awewe anu geus boga salaki atawa pamajik nu sok sare tibra sementara salakina guling gasahan teu bisa sare lantaran manehna saretib sok pikiran sia hayang naon tapi lain eta wungkul siga nu heueuh salat tahajud salat tahajud ngadoa sagarupa Assalamualaikum salakina datang ngarona atawa geus digawe di kota peuting kaputingan Assalamualaikum siga nu nya eta salat ngadoa ongko Waalaikumsalam paling molor deui salakina nu capek tadi teh teu cai-caian boro-boro cai senyum ge hanteu kalau kau jigong bau panu kitu teh tadi ge keteranganana salatna ge moal ditarim atuh lebar eta hudang peuting-peuting sare deui mah minimal nawaran heula cai bapak bade cai gitu ieu mah zaman ayeuna geus karolot kanu kararieu yeuh HP nya pagaweanana teh kieu nih Meni tarik gitu berarti osok tah. Geus kolot teh kararitu sia teh. Leung mun ngora keneh mah da emang geus kolot. Main naon teh? Oh, tah teh ti kotok. Keur harmonis keur harmo jeung salakina 30 tahun foto nu baheula dengan hitam putih keur kawin cepret disimpen dina status wa
naon atuh? Heuh ari we jeung naon? Heuh geus atuh niriweuh. Dina status we. Wow, etos kur pangantenan teh disimpon tuh. Make naon tulisan. Bersamamu 30 tahun tak terasa. Aku merasa bahagia, oh cintaku. Terima kasih ya my suami. Ay. Celeng teh. Hayang ditinggali ku batur. Palebah pasea. Pasea teu boga duit, hutang loba. Salakina kalakah gering di ongko. Salakina diimpusnya. Eta dipoto deui wae. Cepret. Di status. Di iwan GWS. GWS teh lamun bahasa Inggris teh get well soon atawa semoga lekasem. Ternyata lain eta. GWS teh singkatan tina gerawapat sia teh. Nauzubillahi min ulah kitu ih. Tuluy gratis sabaranana teh. Salakina keur digawe. Ya urang rek ngobrolkeun si Eha nya. Aya di dia aya. Ulah tuh si Elah we si Elah. Aya. Oh, si Rina. Oh si Dewi we tulah. Oh si Nina. Aing aya wae lah. Engko si eta we nya. Si eta nungguan salakina. Ya, nungguan salaki. Pek teh jam 8:30 can keneh balik di video call. Assalamualaikum. Allah eta nungan narima. Waalaikumsalam. Di mana kene sia teh hideung? Kasalaki anu kitu. Amit-amit aja. Ulah urang dieu mah. Di mana kene sia teh hideung? Ieu keur di ieu di Padamelan. Balik. Jam sakieu can kene balik buru. Hutang loba kene. Amit. Padahal cek Haji Romari. Cek Haji Romari. Lain, ini salah ya. Asli salah geng. Bismillah. Ieu manginum sabab nu tadi mah bisi disangka ngomong bieu mah nginum. Tumuring batu lain gereuwas. Iya nu deket pisan. Kenapa namanya gitu? Cek Haji Roma Irama tuh bener geus nginum mah. Cek Haji Roma Irama dina laguna teh kinya. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Suara aing teh hai sok lu sombong
Urang tadi nenangan ieu kunaon ngakernyil bae sing orang ieu di dieu. Kating cakan tadi mireuwas Ya Allah. Tos. Kalakah rek dibedol di. Emsena nahaun sih. Hanya istri yang bisa dijadikan cik ari nu bieu bisa dijadikan teman tuh si eta jadi hiburan tuh boro-boro si salakina teh boro-boro ari hayang balik jika balik ke kuburan udah balik oke oh nyong dicarekan tapi da kumaha meureunang salakina teh hayang teu balik kumaha kapaksa we balik wow karena motor apa wow oh ini teh gaweana teh di Panjalu makai jalan Sukamantri nya jabaning hujan palebah tetewang eta nya lupung ka pengkol eta nya eta nya goreng nya eta ngarono palebah tetewang eta nya kahujanan aya sora atuh tong tarik teuing tong tarik teh tong tarik lebih kalakah modar di didinya jabaning sorangan poek aduh kumaha aing aya eta sora mah angger keneh tong tarik teuing tong tarik teuing aduh aing kudu kumaha inget meureun ieu kudu di busina meureun di teangannya kumaha nyangan inget kana HP cokot HP digebraikeun pun ningali HP hayang amek ongko hayang siri ongko bari jeung sora eta aya wae heueuh rek teh kumaha ieuna da sing horeng sora eta teh tina TikTok manehna kabong kabuka berempan bulak-balik TikTok mah tong tarik teuing tek tong tarik amit ai rek dibalangkeun meunang nganyuk ya Allah caritana datang ka imah geus di Assalamualaikum keur matiris kahujanan di masih keneh soak nu tadi panto teh dibuka-buka da pamajikan anak kitu we keur ngadengekeun eta mah make genset genset nu teh headset kabayang genset di dieu make headset di dina teh tok adeng nu didengekeun teh jangan tanya bagaimana aduh narapalan ieu sekali dia jangan tanya bagaimana ku tak ingin menerka berasa yang ku tahu hari ini ku teu hayang ini bungkul dioperkeun deui eta laguna teh ulah bisi dikerem kacariri tukang gigituan teh nya wit amit eta meureun kadenge teh geus sabaraha 15 menit mah aya nu dugu gedor tadi kakana di salam lain disampeurkeun heula mah ieu mah kagorowokan anggar siga tadi salam buka panto buka we olang
Bisa meren. Kepaksa didobrak, kubrok. Dibuka teh reuas deui wae Bapak. Hei, reuas. Sabab pamajikanana teh geuningan. Siga lain pamajikanana, buuk cawig-wig, koyo. Hah? Koyo di mana-mana. Awak bau balsem. Tali kutang pegat hiji ngampleh ini para rantes. Ih amit-amit aing. Punten Pak, keur mah capek siga kitu urang ieu mah nya. Mun pamajikan urang siga kitu. Keur mah capek heug diacarekan wae datang pamajikan siga kitu kumaha tah? Pasti weh, heeh. Siga nonya ganti deui. Mata kura kiru oge kitu ge mata kusieun teh nyaho aing ge. Ngan kari dongkolna wungkul barenan. Aing mun teu boga budak teh sia kitu mah. Beda jeung istri anu soleh. Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Satiana teh sampai mati, bahkan sampai hidup lah. Iya ge sarua ngan nyeun konten teh nu aralus. Guys, hari ini aku akan memberikan tips ya untuk membuat sayur asem ya. Pertama-tama kita harus mencari bahan-bahannya. Itu bahan-bahannya itu adalah ini ya, nih, ini ya, ada tangkil ya, sama daunnya ya ini ya. Nanti ada kacang juga ya, ini sama kacang, sama apa namanya waluh, ini ada waluh ya ini di sini ya. Nanti sesuai sih. Oh bener kan sayur asem mah? Waluh, tangkil, hah? Oh kacang, oh terusan. Oh ada, ini ada jagung ini ya, jagung yang koneng-koneng ya, yang supaya itu mah jagungnya yang amis ya, yang manis ya, ini ya. Nanti ini disisikan ya, nanti ya, disisikan. Nanti ini airnya itu kita ini di sini di kompor kita airnya itu digolakin ya, supaya ngabulukuk begitu ya ini. Oh gitu Pan. Ya kita nanti setelah nanti menggolak ya itu halusnya itu jadi enak langsung kita ini si sayurannya itu langsung digebrusin ke sini ya. Ya ini nanti kita pakai kalau enak tuh pakai terasi ya enak ya. Pakai terasi, pokoknya mah harus sesuai dengan selera suami kita ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Tuh. Ya mah halus. Ingat kasalakina teh. Beda ya mah teh juga tadi gogolokan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana kene? Nuju berdama, atuh, tong seuri teh, cobaan gereja, bener salaki juk langsung balik, wow resep atuh ngali pemajikan geus kitu mah, cobaan, bener ieu mah, supaya salaki langsung balik, lain dicarekan salaki teh langsung balik, kekituan sok. Ngan kikituan anak ulah di sisi jalan. Ulah di sisi
kuduna mah diim atawa di jero kam gitu. Oh iya. Aku sono tahu. Aku kangen ya. Aku kangen tahu. Iya aku juga kangen. Nya ya sayur asam terus bade asak. Muhun mah hatinya. Sok cobaan gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam tuh. Salakina langsung menu. Oh ini sarua. Dari mah ka kotanya. Ka kota heula we. Nyimpang ke toko emas. Balik deui da geus tutup. Udah geus tutup rek kumaha nya dibongkar ah. Heuh tadi nama rek kejutan. Ngan di kota mah sok loba gogoda. Geus rada peuting teh. Salah sahijina teh loba awewe dewasa marake baju adina. Teu cara ruku Pak sakieu. Eta teh baju adina. Heeh. Kuna mah engke teh sumbang da. Leuwih nu kitu teh. Karunya teh bogaeun baju teh. Da mun manehna pan nepinya. Oh. Heeh. Aya nu eta aya nu nyiap teh hare-hare si eta mah. Hunda hari-hari mah aya nu nyiap di nu kieu di nu nyiap neng mereka mana tuh neng alah neng ting motor naon eta nya euy aya nu gede sombong aduh kuetan buka motor kieu teu ka manehna teh henteu Pak sombong buka motor kieu teh henteu Pak sombong buka motor kieu teh henteu amak we nanya wae kitu antapkeun cenah ti heula nah 10 meter ti dinya sombong labuh make motor gede eta atuh alah sia sih ulu ditulungan ku satu tulungan bapana matakna ulah sombong-sombong teh atuh cenah naon Pak tong sombong lain sombong nah tuh tadi ngomong wae kitu lain sombong nah tadi nanyakeun wae kitu boga motor kieu kari lain sombong nah kunaon tadi ieu ieu rek nanyakeun ai motor kieu kumaha ngeremna si horeng mah motorna menang madog meureunana amit naon semotor cong bayang Pak dipayun amak teh mun saeutik datang ka imah Assalamualaikum. Ieu mah langsung. Ieu mah sabab tadi keur etana teh ieu mah geus siap-siap. Masak geus. Geus nelepon tadi langsung bebersih awak, make baju anu make pakaian anu rapi. Ieu na make wed. Halisna make sip
Ieu na make eyeshed, ieu na make eyeliner, ieu na make shading. Hayang rada mancung urangnya para pegek we. Ieu na make blush, ieu na make lips. Awakna disemprot ku minyak seungit. Naon sih? Didinya mah kudu loba. Bayangkeun Pak bener kudu loba. Sok bejakeun. Kudu loba panyaan. Bener, sok bayangkeun atuh. Di kumaha osok di poe tara. Bauna naon? Nah tapi suka kan. Geuleuh aing. Jadi intina mah bersih jeung seung. Matak maina pede. Ngajawab langsung Waalaikumsalam. Cekrek. Langsung cokot leungeun aja. Eta teh bakating kuson. Teuing ge eta awewe. Udah kitu-kitu teuing atuh nya. Eta lalakina loba salah sia. Dikitukeun teh mah. Si Neng Kunang diputerkeun. Siga India. Usai bawang, usai bawang, usai bawang, usai bawang. Awewe nang mileng gitu sih. Tuh betul. Eta mah langsung dibawa ka ka tengah imah. Beli bade cai herang. Atan menapi bade cai kok herang deui weh. Tanapi bade cai su herang lah. Atawa tawaran cek jangan cek. Bade teh tubruk. Ata lebih bade langsung nabruk tetes. Intina awewe ngeheureui. Ya Allah paipin. Enggeus engke di ditu eta mah. Ya Allah aing mah era. Bonus we Kang, bonus. Ya Allah. Montong. Ieu ge moal ka ja panas ongkoh deui. Bapak punten mun boga pamajikan siga kitu raos teh. Raos teh. Raosnya nya geulis. Pan nya seungit, nya bageur. Resep teu lamun kitu boga pamajikan. Resep nyaan Pak. Hah? Resep nyaan? Tah lamun resep kitu sok biayaan pamajikan sing baleg. Marukana mah. Oh nyaho atuh. Hayang seungit. Oi saminggu 10.000 kieu. Mulina naon? Komo jeung ari kahayangna ci kopi.
Ih, amit-amit. Coba bayangkeun lamun nu dua ieu salakina adil bijaksana boga rasa cinta nyaah ka kulawargana pak lir ibarat pamimpin ka rakyatna jeung hiji jeung pamajikan anu solehah bakal aman teu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan urang dieu mah kitu tah silih rojong. Supaya naon ieu karukunan warga di dieu lamun teu dimimitian ti kulawarga rek kumaha. Bener. Alhamdulillah di dieu mah ih layeut. Layeut. Alhamdulillah nuhun kangge ka wargi-wargi anu kan bargogi simkuring. Tiasa nyumpingan ka ieu patempatan. Alhamdulillah. Nu katilu. Nu kati paripan aya tilunya hiji deui ieu. Nu katilu. Wa ahwani mutafariman. Wa ahwani mutafariman. Nyaeta dua dulur anu labuh. Datu kalinya dihareupeun jadi rewas urangna. Gimana tuh dah? Rewas eta di dinya. Oh. Nya. Asa gadeng urang ditu nya. Nya urang ditu nya. Tuh jadi poho. Dua dulur anu papaseaan teu anggeus barijeng teu anggeus hartina teu damai aya nu kitu loba gara-gara kamari dengan kamarinya yang seri pilihan beda. Salaki pamajikan pisah ranjang kumaha mimitina cing teh batur dipilihna. Tapi benar tapi tuh ieu fenomena ieu kejadian teh kejadian dulur jeung dulur papasehan gara-gara saha milih beda salah beda pilihan mata punten Pak Awan punten di kapasea tak milih Pak Awan teh nu hiji milih Pak Awan nu hiji milih Prabowo asa saru asa jurusan ya asa kasar mah kitu aya apa nameureun tadina ge nu milih Pak Awan oke tadi no memberinan Pak Awan ya Pak Awannya ya Pak Awan tanya aya nu milih aya nu henteu di antara teh berenang ngan pedah meureun teu ngomong geus kitu tanu riweuh nama eta geura geus pilihan anggeus pilihan nepi ka kaki wari aya nu musuhan keneh pan teu kaharti eta nauzubillahi min tadi oge pan ayana kanu eta nu tadi nama barengan ka majelis boro-boro ningali beungeut ada beda pilihan teh ya mumusuhan tuluy ningali sinana ya si eta haroream teuing ngilu ngajina oge pan rugi sorang nauzubillah ya meh mudah-mudahan urang dieu mah ibu-ibuna bapak-bapakna nu penting mah urang teh kabeh oge urang Indonesia urang Indonesia babarengan ngaheuyeuk dayeun ngolah nagara di dieuna meureun urang teh kabeh urang Ciam beh dieuna urang teh urang Panawang beh dieuna urang teh urang desa naon
ah ker kerta jaya beh dieuna urang teh dusun susu dusun susuru dusun susuru jeung tatangga kudu da alhamdulillah ning urang dieu mah ararakur lebih ka spira spira di ditu teh dina medsos pajarkeun teh cenah taman mini leutik taman mini rek kumaha bring ka ditu bring ka dieu gotong roh henteu nanyakeun maneh saha maneh ti mana pan henteu di dieu mah terus urang mah teu papaseaan urang silih rojong satungtung urang masih boga rasa kamanusaan anu sanya-nyana da moal rek silihina leres moal silih jongklokeun moal silih sangsarakeun moal eling ka Purwadumadi purwaning urang ngajadi di mana urang asa rek ka mana urang balik pan kabage sarua ka dararitu balik nama ka alam anu nu hijina deui erek balik aya ti ayeuna sok alhamdulillah tuh jadi nu tilu tadi teh mudah-mudahan sing jadi bekel kangge urang nu penting mah urang teh di dinya akhlak sing bener atawa tata cara kahirupan atawa naon tadi disebut urang teh dina urang Sunda mah silih asa silih asih silih gitu supaya kajalin duduluran anu sanya dulur lahir dulur batin alhamdulillah gitu jeung si Ohang ge punten ye ka urang dieu tadi si Ohang ngobrolkeun hirup katungkul kupati maot teh nyaho di mangsa saha bae iraha bae di mana bae moal bisa nolak eta datangna aja si Ohang rek menta hampura ka urang dieu arek ngahampura bade ngapunten urang silih hapunten nya urang lubarkeun sagala kasalahan supaya urang eueuh beban terus lain kuna naon geus eueuh beban dianggap eueuh beban kieu mah geus urang silih naon lubarkeun masih Ohang oge bisi ieu mah kajadian si Ohang jrut ti ieu panggung jrut turun ti ieu panggung datang ka imah jug-jug hos weh urang dieu maot saha be bisi si Ohang heula suruh masa si Ohang mah loba salahna batan benerna matak tadi oge bisi si Ohang ngadongeng kieu loba salahna batan benerna ulah nyalahkeun si Ohang salahkeun anu ngonang geus sidik aing bari jeung tadi ge datang ka dieu ya Allah eta aya awewe ampun aing duaan ngomongkeun uing marukana teu kadenge ku aing marukana teu kadenge itu mah ece si Ohang ece bojong urwi dieu teh ece si Ohang mau sama ribet eta si Ohang oh eta si Ohang teh sugan teh kaset paduli teuing cek aing mah goreng-goreng oge da artis songong lo bener teh hampurannya bisi si Ohang loba salahna udah bongan kita ngadongeng tadi oge da si Ohang mah ngadongeng kahirupan
mudah-mudahan katampiku wargi-wargi sadaya nu aya dieu patempatan urang ngajaga karukunan urang antar warga antar keluarga oge sing rukun mah nu penting mah jeung diri pribadi sorangan sing rukun sing rukun jeung diri pribadi ulah mah paseh apa di dieu teh antukna kaluarna we ucapan goreng beres teh beres sok omean heula diri pribadi masing-masing kaluarna bakal ngarasakeun moal ngahina ka batur gitu akuran heula diri pribadi supaya ieu sadaya ngarasakeun yen urang teh eueuh bedana manusia mah kabeh oge bakal maut beres wah kitu we mudah-mudahannya Isra Mi'raj nyata ngadidik urang dina bab-baban salat ngadidik urang supaya naon ngaaplikasikeun salat dina kahirup lir ibarat puas atawa puasa lir ibarat atawa salat teh atawa hirup teh lir ibarat urang keur salat supaya akhlak urang kajaga amin ya Allah ya Rabbal bisi salah kaisa kai deui hapunten anu kasuhun oge sim kuring atas nami sahanya atas nami Kang Dedi Mulyadi mudah-mudahan enjing pageto matiasa nyumpingan ka ieu patempatan malih anjeunna mah da biasa da ayeuna mah teu acan pang-pang nama teu acan aya pelantik jadi teu acan aya non ngahaja nguriling tapi insyaallah isuk pageto mah bakal aya sumping ka desa Kerta Jaya Kerta Jaya khususna kangge ka urang susuru amin ya Allah ya Rabbah sim kuring bade ngopi heula sakedap sim kuring bios nyanyi ingat sama meh mangkatnya nyata dina lagu nutos seueur nangka dia pasti ya apa lagu Jayanti apa lagu Jayanti judulna Jayantinya judulna Jayanti laguna teh kieu Jayanti teh nu kieu wanci ieu kuring rek pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.